Aduh, rumahannya itu nek dewek geus ngajual huut itu. Jalan-jalan teh jadi diberi di Haji Akom jangar deh euy. Cing. Tuh mah juga alus sare kitu di dieu. Duh supply. Sare we di dinya. Sah teman di. Ieu juga geuna deui imah euy. Udah kuning susah. Kalau siapa sare we di ditu. Sare we di dieu. Beb, abi gaduh sesuatu. Nah, bakal sengit kira. Naon sengit kitu bo asin oge ih. Anu dia tos ngomong asin, Kumaha sia tuh. pantos bau nih asin blok mah. Ku sanglet ge. Gosrok atuh sia teh. Angnya yuk. Duh, asa lembut nih ayeuna mah kulitna teh. Make naon? Perawatan atuh urang mah cara maneh hideung. Kan urang ge Garnier tuh Nya make Garnier kitu hideung. asana jerawatan anu mah jadi teu aya atuh. Eta tah aya tah. Maneh mah paling ge make pucuk peuteui teu make Garnier kitu. Ngagagabahkeun sakitu ganteng ki make pucuk peuteui. Hideung Itu misalnya nanti Alfamart Garnier ini. Biasa boys, usaha itu anu ngagore di wong batur maniwangan ku ada gini. Bakok supaya. Sepawannya di wong batur. Usaha wannya sare di wong batur ku anjir bakok. Mabuk esawo gitu atau modal can obeh. Kitu caeutik. Busiat tuh. Obeh ka ditu ka cai. Sieun Busiat. Wah dianteur. Asa begitu. Tak goblok hakan katanya gitu. Sama ngabokok aing loh. Sungit romanis. Dong di itu teh lamun sungit imah bau setannya. Pan sekedar jengkol biasa. Jangan orang tekan ngimpi jeung si bebeb awewe si karaka kitu deh lamun heuleung sungit mah. Mani boba bebe kos boga bebe bae aing nih. Boga atuh urang ganteng kieu maneh hayang mung ke urang pangberikeun babaturan bebeb urang. Urang mah karana wae mah lieur. Hayang pokona hayang keperawan urang mah. Anu alus. Urang telepon lah bebebna Ayo. cakep kieu si bebeb eueuh nu chat. Dek ngajak ulin deui moal kitu nya. Jadi teh ngajual meuna kamari motor batur. Bae we lempang oge. Eueuh nu chat deui nya. Ya cek geus cek. Bebeb lah. Nelpon deh ini kumaha itu. Inon iya peringan. Si bebeb panjang umur. Non beb. Halo bebeb. Menuju di mana? Keur ngadawung. Ya beb, aya rerencangan yeuh hayang gaduh ka Bogoh. Didinya gaduh rerencangan tuh beb. Ya babaturan mah Bawa rerencangan ya. ayeuna atuh otawe ka dinya. Meumpeng geus cakep ye dandan bebeakan. Ya. Ini cek. Jadi ketemu anak nih. Kamana si Noni teh bawa apa jeung si Otok. Aduh, irungna demis juga bangkong nuker nyaduk. Geuleuh aing mah. Itu ning si Atim Tetim. Non. Non maneh di dieu? Picing we, nyuan maneh lila ih. Di ka mana itu? Kakarek datang geuningan. Di rumah maneh? Ka mana? Ayo antar urang. Ka mana? Apel. Apa jeung si Otok teh? Heeh, hayu. Atuh hayu ah, mau maksa.
tadek apete ta ka inum betul mah dek apete aing hari telawe nah sarah heula geus domana geus gede we aing meuli motor aing mah alus dek jalan-jalan yang si bebek aing motor mah dek gini aing dek gaya ataupun si bebek aing emang telawe aing kemarin saya mau lotot udah diajak diadu awas Itu anjing cek. aika goblok Entuh peragi naon eta para gini misinan manuk sih mah podo kanya kok kayu dewe tuh ya ini leueur ieu tadi dia cek ketemu teh tadi perjanjiannya di dia jadi kayak kalanya teman lah dia kucing heula betul lah dia nah cing dia lawe tadi cek dia tadi oh di dieu perjanjiannya duh HP dewek nura gua HP kia gede ilmu atuh sih mah cek orang muka si Mobile Legend kan abis mana nanti sih tuh encan hurung isi batuan pan ariran itu cek sudah rantang cek siap set calik Ih, mana nyala ngan teh buat sing belok. pantas yang ama mak sin blo beb salik dia itu beb geus kangen itu kangen berat itu beb Kapan orang teh kali labu sia teh bayedug. oh heeh geuning Bajak apa di sawah tuh pan geus kangen ari terus perjanjiana tuh dah tadi di sawah ke nomor teleponan nih Ih, ningatan mah butut HP lagi geuleuh aing atuh Redmi karuan zaman ayeuna tadi oge ikut pada yang serikeun tadi ge Kita juga sabar. Si Umi. Dengan agak-agak teh. Aing nih berat. Ambil naon belum. Belum pada tahu hujan tinggal itu. Bau. Bau di mana hong? Bau aneh. Bau naon? Hah? Bucubluk. Cublok. Apa jadi betul? Ini siapa beda? Tuh sok ngaganggu. Asli. Riut kita. Ini yang caruk tino dia atau seru ya kimia ini. Karena itu rekan. Aduh kan. beb urang ngalih yuk di dieu mah pemandangannya asa romantis jeung loba hilu di araratul urang ngalih yuk neng di mana teu mah mana pegangan tangan ini kumaha gitu teu mah mana hari eta saha mukalina arek bau oh jeung tanukan irungna kayak seseniran gitu kumaha gitu emang aja meuli doma ngarit dan kayak meuli motor ninja jeung neng mes cunging numpak nanti gitu tah itu hampuran tapi mah karek kena sok we neng cing langgeng tah jeung si bule amun terus kecewa sok we neng cing langgeng tah jeung si bule amun terus kecewa lagi dari mana tuh bawa kasih boleh mah tuh oh heeh cuma atuh kenal geuneuh kitu atuh dak we boga mahaan ka aing
Ya mah. Jadi betul, udah gede sebujan aing ngaren mah. Kumi we. Kumi mending ge bari meuli obat. Ieu. Mau kuat ku jaga gaji lubangna bakal Di persetan buru ngagoler ieu. Ieu tah ieu. Bro, pencetan, cager. cing banget. Mulus cager ini tuh obatnya. Oh, siap. Ada. Maksakeun. Ieu kan perem. Ieu peureum. Perem. Kenah teu. Heuh. Tegena teh aslinya. Baik bungana. Kamu kan kami orang make salap nih rada mantap nih. Sok. Rada So, di parasan we. Atuh. Terus pun abah di terus apa ngarah keras. Heeh. Nah, paras nih kan umi hangatnya. Jelas. Kena hanya hipunya perem sih, iya. Kenapa non? Ya saya kieu di mana itu? Oh, itu nah, perem barang bisi ka, perem paling mah make serbu. Kumaha sana? Anggar. Benahkeun atuh. Geunah. Geunah baru. Geunah euy. Kira ini beli obat. Ya. Cobras. Baru teh sebelah ke saya mah. Sebelah sabaraeun. Penuh menu hayang ge jeung nya kabar. Di beung aja tukang dagang-dagang lah. Kakek bae. Heuh jiga ini tah. Kalian kieu. Goer ribeuteung. Naon deui nya? Heuh jiga ini. Awas, obat nyeri betul. Ada obat nyeri ieu lagi. Ay si unay ka man, ano ngayon ako nito? Ay kerjaan gitu. Kunaon atuh ari maneh? Ngan ringkuk. Ano mau aku? Iya geus yang tama. Ti ditu ting ti dukun naon ieu teh. Teh mujarab cenah dukun teh. Ngan syaratna kudu dikamukeun ku urang, ceul urang kudu beunang, burakeun cenah kana beungeut. Terus sama mung dibura teh meureun alasan. Lihat beli obatnya emang semua bener, emang tama-tama mah udah nggak percaya karena tama-tama mah ada kah? Beli obatnya. Udah, mana gering mah aing teu duruk suk, mana hayang belum kadal aing nu ka sawah ngalo. Dulu ada mana? Ke warung lah. Nganyuk obat ke Jamarin, aing jangar itu ya. Nganyung. Ai aja mana enak nganyung, cuma di pere atuh. Nganyuk gawe sementara mah. Geus boga duit dibayar gitu. Mana-mana yang hakannya naon lah. Terus ujung-ujung gitu kalau nggak hakaneun. Geus buat teu boga sabun-sabun sirih acan mun nya nganyuk di. Ini setiap waktu sih. Oh. Nganyuk. Era nganyuk mah ya entok jual tuh. Semua buru lah burit. Ke warung mana? Ke warung si eta pas naik bajana si eta nih sarboan dagang seblak, dagang ieu. Sering buru Temik, obat temik. modal bener temik mah buru ini ya. Buru. Nganyuk gitunya. Ada berita bah. Mami teh ngakuan. Kalau ku abah, kabeh oge duit teh. Tuh beak. Cap. Ku age mahi keur mau seblak mah. Bentuk bisa gede kumaha? Karek di borong. Nyawa torong na bentuk teh. Mahi mah bener-bener obat kali. Rokok. Salaki ngaranna si Ogut, kadagdag keur hees, aing deui titah ka sawah hayang goreng kadal jeung cecere aing dudu luksuk. Euna yang basreng titah nganyuk aing deui. Mending keneh jadi randa aing ayeuna. Keu minta cerai aing ka si Ogut ah. Ayeuna mah boga usaha kamari balanya di haji aku teh. Ya seblak basreng musim hujan kieu mah sok payu loba nu meuli. Mangga. Punten. Bane naon? Dek nganyuk eta ce nganyuk naon dengan podi cek sebut teh. Oh nyuk basreng. Lagi menang anyuk ceuk. Kumaha ieu teh dianyukan deui. Pungan we atuh 5.000-an mah itu salaki si Ogut dek paeh hayang basreng. Bayar tuh ceuk 5.000-an mah. Ya ka dieu ka jero atuh. Dibere 5.000-an mah. Oh. Tira aja dagang basreng eta. Sakeudeng karek 2 minggu aya. 2 minggu. Selila nana. Tatu ku sorangannya ieu mah dekat saheula. Oh, Bisikannya ku sorangan. mana persona? Pesona. Kayak si Uneh. Kira mana Uneh?
dekat ciri iya orang dagang basreng tuh ngeunah basreng na arek meuli rumah libereng anyuk mah Teu apa ting ka urang? Nyepelekeun masalah duit, sok engyeun ka dieu cacing loba. ih si Umi mah gede duitna aing tipu eta beungeut kunaon ini podas ciga orok gimana Ya kunaon aya mana une ieu sakitu mah moy kieu balik di Saudi. aing ngaca tuh ya Umi ngaca Kunaon sih teh beut urang? sok ngaca Astagfirullah. ya cek orang kayak Umi Ceruk aing mah une bukan salah kita. Itu kebenaran. kok mun ciga monyet nih eta aduh Oh, aing mah aduh kero teh. Aing kudu acak-acak. lain ngomong-ngomong dek mali naon Euy seblak. mana duit heula ah Saya seblak lecan. ngeus tuh Tah duit mah ih, ada buat ini. Tah duit mah bisa dipercaya mah aing mah. asli atau palsu itu nih nggak sekieu duit teh Nah, sok nyepelekeun ting ka urang aing ngapoe nyekelan duit teh teh. Kekepan sare oge aing sira maneh. Sampai cukut we pagawean teh. juputnya jadi duit Tah tinggal une ke maneh. oh Sok kumaha teungeu ku maneh tah make kacamata. eta ngeus Umi kumaha Sok tinggal bepeusnya kacamatana. henteu Berarti asli. ada imah kertas atau mengadek pupus butuh geloge apaleun Yes, kepercayaan teh. tuh lah aing percaya kan sama Bang Harma lah lain eta gede di dia pemulangan kurang dek ditukerkeun heula nya Oh, baik. Mi Oh, tunggu lila. belum moal atuh Itu kuat. katipu miro katipu aing boga duit gede aja cepet bohongana ka aing nyepelekeun aja ngahina bakur Malah si Une itu lila ini kurang duit oke. Saya geus tempat yang sebelah itu lieur. Nah jadi ayah Umi apa dia teh Ceu Une dia teh. Apa lain si Une itu dagangna teh? Lain, ieu maafin udah kenal ge. Asa adir aing geus katipu deh. Benar ya teh. Lain si Une. Bener, Udah, itu nah. lain Ceu Une nu Nyaan. da nyaan. Aduh, aing katipu di wae ku si Une. Rek udah kelas ure teh duit. Gubuk si Une. Oh, terus aing gerak. Tebak naik anjing si Une kata aing. Une! Une!